Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Kumaha daramang dina dinten ieu. Mudah-mudahan wargi-wargi sadayana kalebat pribados aya dina kasehatan salamina. Wargi-wargi putra Sunda, alhamdulillah dina dinten ieu pribados tiasa keneh kukurilingan di daerah Cicanar Tonggoh kanggo ningal kaendahan pakampungana dupi kamari. Urang tiasa ningal kaendahan alamna ayeuna pakampungana wargi-wargi sadayana. Ta wargi-wargi sadayana ieu nu aya di wewengkon Kampung Cicanar anu mana bumina katingal ku urang sadayana ieu wangunan-wangunan anu kacida agreng marewahna nu aya di pagunungan. Moal nyangki nya ieu aya di pagunungan wargi-wargi. Tapi sok sanaos bumina tos permanen mararewah tapi kaendahan alamna alhamdulillah masih keneh tiasa kajagi ku wargi-wargi urang nu aya di wewengkon Cicanar. Ta wargi-wargi sadayana anu aya di ieu Kampung Cicanar nya di palihan katuhu pribados dipapaesan ku balong ieu oge wangunanana anu kacida agrengna wargi-wargi sadayana moal nyangki ieu kampung anu mararewah nu aya di pagunungan. Ayeuna urang tiasa kapalihan dieu wargi-wargi sadayana. Disagedengeun urang ningali kamewahan di ieu kampung, urang oge tiasa ningali kaendahan alam di payuneun pribados ieu nu bakal kasorang ya aya hiji balong ageng nya atanapi dua balong ageng ya anu masih keneh asli keneh nya ku alat-alat Sunda ieu paranti ibakna atanapi anu dikenal salam ieu ku urang istilah Sunda mah tampian anu bahana tina awi. Nah, dan tidak lupa buat baraya-baraya putra Sunda yang belum mengenal arti kata tampian adalah pemandian yang terbuat dari bambu di zaman dulu dan balong itu adalah empang, begitulah kira-kira baraya putra Sunda. Dan di sini kita bisa lihat keindahan alam ya. Ini khusus saya katakan ya buat baraya-baraya putra Sunda yang belum mengerti bahasa Sunda ya, mari kita belajar bersama ya agar kita saling mengerti bahasa daerah, karena walaupun beda bahasa, beda daerah, kita tetap saudara. Nah, kita kembali lagi untuk baraya Sunda. Nah, di palihan dieu wargi-wargi sadaya urang tiasa ningal kaendahan alam anu aya di palihan dieu. Ieu alam anu mampaesan pakampungan anu aya di wilayah Cicanar Tonggoh nya. Sapertos nu kauninga ku urang sadayana wargi-wargi sadaya. Dan buat saudara-saudaraku yang belum mengerti Sunda, inilah keindahan alam atau suasana pedesaan yang berada di daerah Kampung Cicanar ya, termasuk wilayah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nah, di sini bisa kita lihat ya, baraya putra Sunda semuanya, keindahan alam dan juga pedesaan yang berada di daerah Cicanar. Wargi-wargi sadayana sakitu anu kapihatur di lembur insyaallah dina dinten enjing urang tiasa patepang deui di lembur-lembur anu sanesna. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin kasehatan, panjang yuswa sehat sadayana. Hatur nuhun ka sadayana wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.